Sim Kuring Pani Julianti ti kelas 11 IPS 4. Wilujeng enjing sadayana. Ibu guru nu dipika hormat sareng sadayana rerencangan siswa-siswi anu dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparing waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Di dieu abdi bade ngadugikeun biantara anu judulna pentingna hirup sehat. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat, maresihan awak atawa ibak, maresihan kuku, nyika tos anu rutin, eta contona. Conto sanesna, micin runtah, ngiduh ulah di mana wae. Upami sadidinten urang ngajaga kabersihan, awak urang bakal bersih di diri urang sareng lingkungan di sabuduran urang. Sabab kabersihan teh sabagian tina iman. Hadirin sadayana, cekap sakitu dipika hatur. Pamungkas ti abdi, bilih aya basa anu kirang entep seureuna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngapunten hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.